Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8. Dinten ayeuna urang baris diajar materi ngeunaan guguritan. Sateu acan urang ngamimitian ieu pangajaran, mangga urang buka heula ieu pangajaran ku ngadoa sasarengan. Ngadoa di kawitan. Rengse mugia kudoa nembe ieu pangajaran tiasa lumangsung kalayan lancar. Guguritan. Naon ari guguritan teh? Guguritan nyaeta karangan anu ditulis dina wangun pupuh. Guguritan biasana eusina henteu panjang. Jadi ditulisna ngan dina hiji pupuh. Beda jeung wawacan. Wawacan sarua oge mangrupa karangan anu ditulis dina wangun pupuh, tapi caritana leuwih panjang sarta bisa ditulis ku sababaraha jenis pupuh. Lantaran ditulis dina wangun pupuh, ku kituna carita guguritan kudu nohonan patokan-patokan pupuh anu ngawengku guru lagu, guru wilangan, jeung jumlah padalisan dina sapadana. Hidep di kelas 7, diskusi diajar ngeunaan pupuh. Naon ari pupuh teh? Pupuh nyaeta lagu Sunda anu kaoger ku patokan. Asupna kana jenis tembang. Jadi aya patokanana. Patokana teh guru lagu jeung guru wilangan. Pupuh teh aya 17. Kabagi jadi sekar ageng jeung sekar alit. Ari nu kaasup sekar ageng nyaeta pupuh kinanti, asmarandana, sinom, dangdang gula. Anu kaasup sekar alit, mas kumambang, mijil, pangkur, ladrang, gurisa, pirangrong, juru demung, pucung, durma, magatru, balakbak, gambuh, jeung lambang. Balik deui kana aturan tadi, yen pupuh teh cenah lagu Sunda anu kauger ku guru lagu jeung guru wilangan. Hidep tangtu masih inget, ari guru lagu teh nyaeta sora vokal panungtung dina unggal padalisan. Sedengkeun guru wilangan nyaeta jumlah engang atawa suku kecap dina unggal padalisan. Ieu aya contoh pupuh durma. Pupuh durma ieu geus dianalisis guru lagu jeung guru wilangan. Padalisan kahiji diwangun ku 12A, nyaeta 12 guru wilangan sarta guru laguna A. Padalisan kadua 7I. 7 nyaeta guru wilangan, I nyaeta guru laguna. Padalisan katilu genep A. Genep nyaeta guru wilanganana, A nyaeta guru laguna. Padalisan opat guru wilanganana 7, guru laguna A. Padalisan kalima guru wilanganana 8, guru laguna I. Padalisan kagenep guru wilanganana 5, guru laguna I. Padalisan katujuh guru wilanganana 7, guru laguna I. Pupuh durma ieu diwangun ku 7 padalisan dina sapadana. Nu nembe teh conto analisis guru lagu jeung guru wilangan dina hiji pupuh. Tangtuna sanggeus dibere conto ieu, hidep pasti bisa nganalisis guru lagu jeung guru wilangan pupuh sejenna. Sanggeus merhatikeun, sanggeus hidep nitenan ieu pedaran materi, prak ayeuna ku hidep kerjakeun tugas antos disayogikeun. Hatur nuhun, tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda Binggon Payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.